ibu-ibu jamaah pangaosan ngiring bingah hadirna, mudah-mudahan kusumpingna ibu-ibu ke tempat iya setiap langkah yang kita ayunkan mendapatkan rahmah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang sami-sami doakeun muga-mugi eksa dina yuswa anu ka 17 nya apan yang apunjung aya dina ginanjar kauliujengan usahana sing tambih-tambih barokah nu gaduhna paos yuswa kalayan sehat karyawan karyawati sejahtera lahir dan batin. Ibu-ibu didoakeun sing seueur milik rezekina supados kuih ti dieu tiasa balanya ka eksa. Kenapa Nabi maju? Ya kan? Karena Nabi dibantu. Satu, Nabi dibantu oleh politisi. Siapa namanya? Mohon maaf, Umar bin Khattab. Yang kedua, kenapa Nabi maju? Karena Nabi dibantu oleh pengusaha. Siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasul yang sudah mendapat kabar baik dijamin masuk ke surga. Ya kan? Yang ketiga, kenapa Nabi sukses? Dibantu oleh kelompok wanita. Yang selanjutnya Nabi dibantu oleh kelompok pemuda. Siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Selain sahabat, dia juga adalah mantu. Betul? Selanjutnya Nabi kenapa maju? Dibantu oleh kelompok-kelompok biasa. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Ibu tahu sendiri kan, terumpahnya Bilal bin Rabah itu sudah dinanti oleh bidadari di surganya Allah. Jadi kalau kita ingin maju, Pak Haji Andi, itu tolong dipegang prinsip-prinsip yang tadi. Ya kan? Kalau kita Islam ingin maju, ya Pak Haji, dibantu oleh siapa tadi? Politisi. Siapa lagi? Pengusaha. Siapa lagi? Kelompok pemuda. Tugas. Contoh. Saya mohon maaf dengan ilmu. Ya kan? Saya akan sampaikan nih. Pedagang yang jujur itu akan masuk surga bersama Rasul. Itu hadis sahih muttafaqun alaih, tidak ada keraguan padanya. Pedagang yang jujur itu mohon maaf akan masuk bersama Rasul. Berdagang yang baik bagaimana? Satu nih, tidak mengurangi timbangan, tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, permudah urusan jual beli. Kalau mempermudah urusan jual beli antara pedagang dan pembeli akan ada keberkahan kedua belah pihak. Tapi lamun nu meuli geus rujit, nu balanya rujit, nu ngajual na bari pelit, tidak akan ada keberkahan. Modal ibu-ibu hapuntennya ari balanya teh yeuh ulah sok ngarurujit. Meni dicabakan aduy jeruk teh ya Allah, ya karim meni dipacekan ieu meni kieu ya Allah, ya karim bati jeruk teh sabaraha. Bari ngomong eta ka tukang dagangna amang sabaraha ieu teh jeruk teh meni haseum kieu ya. Eta teh ngomong hareupeun manehna nyeri hate teh. Ceuk nu dagang teh euceu hampura euceu masa kantong haseum abdi masa karung kabeh haseum. Makanya jangan mempersulit dalam urusan jual beli, permudah akan ada keberkahan Pak Ji itu. Selanjutnya mari kita kisah menarik untuk menjadi inspirasi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu diajak hijrah ya ke Yastrib dulu, sekarang Madinatul Munawwarah. Dari Mekah perjalanan ke Madinah itu luar biasa Pak Haji, Bu Haji. Kalau sekarang kita naik kereta api cepat ada, kalau kita sekarang naik bis ada, hanya estimasi waktunya cuma 6 jam. Tapi kalau zaman Nabi, padang pasir, tandus, cuaca ekstrim, luar biasa. Kekayaannya di Mekah banyak Pak. Ingon-ingon banyak. Apalagi coba, kebun kurmanya banyak. Sumurnya luar biasa dia banyak. Tetapi dia ikut hijrah bersama Rasul. Apa yang terjadi? Lebih maju daripada di Mekah. Jeung dagangna Abdurrahman bin Auf makieunya. Suatu hari Abdurrahman bin Auf kedatangan laki-laki yang baru pulang dari medan perang. Cek bahasa Sunda namanya hampura urang ku bahasa Sunda we atuh da sahadi nu rek ngamumulai budaya bahasa Sundanya. Ari sanes orang Sunda nyalira mah leres teu? Abdi teh cenah gaduh kebun kurma. Saya punya kebun kurma. Terus saya mau jual, oke. Tapi mohon maaf, kurma saya busuk. Kenapa busuk kurmanya? Karena memang saya telat memanen. Karena saya baru pulang dari medan perang. Masya Allah ya Karim. Hampura
Abdurrahman bin Auf, abdi teh bade ngisal kebun kurma, tapi posisinya kurma saya dalam keadaan busuk. Udah saya beli dengan harga yang pantas. Ini kan busuk, enggak, saya beli dengan harga yang pantas. Apa yang terjadi? Dibelilah Pak Haji Andi itu kurma yang busuk. 10 hari kemudian datang pengusaha dari Yaman yang membutuhkan kurma yang busuk untuk obat. 10 kali lipat dia dapat keuntungan. Jadi sing yakin Pak Haji Andi, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Eta we guys. Berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Allah. Ya Bu Haji. Cok lamun eueuh dalam posisi kitu moal hayang eueuh mah moal. Dan katingali atuh wajah-wajah kieu mah. Lain bohong, jual we ka batur. Eta mah dah yakin atuh. Dina hatena akidah jeung tauhidna geus kuat. Berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satu, berniaga dengan Allah. Berapa keuntungannya? 10 kali lipat kok. Memang pengusaha dari Yaman butuh untuk obat, untuk syifa. Masya Allah ya karim. Tayana orang dongeng saeutik lain dongeng enteng pas sore, ieu mah kisah nyata, realita tidak direkayasa demi Allah. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat, menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot baheula dagang ditanggung Bu Haji, kolot baheula mah dagang teh ditanggung. Rancatan jeung punuk teh jadi saksi, tapi pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah teh. Ngajaran nol punukna teh. Dagang narupa-rupi multiprofesi dengan dagang nate Kang Haji Andi. Aya nu dagang mutu, aya nu dagang soet, nu dagang aseupan, dagang kompor, pan baheula mah ti Ciawi Raja Polah teh nya. Ngiderna teh ka lemur abdi Bu Haji. Aya nu dagang kerupuk kesian ka warung-warung. Apa yang diberikan contoh uswah keteladanan? Lamun meser kerupuk sablek, ya sablek ya. Sablek. Sok aya langkungna sakantong. Cek dina hate eta untungna sabaraha. Da sablek kitu teh eusina teh sabaraha aya 30 aya 50 dar kala kadeliwhan masih ki sabaraha untungna. Akidahnya kuat, tauhidnya luar biasa. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Dia sesungguhnya telah mendapat 2 keuntungan. Satu, dia akan banyak pembeli. Kenapa? Beli kerupuk makasih amang eta sok aya langkungna. Tuh strategi pemasaran. Terus lagi apa keuntungan yang kedua? Dia telah berbuat sedekah. Bukankah sedekah telah ada dalam keterangannya ya Pak Haji? Sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka, sedekah bisa menyehatkan jiwa dan raga, sedekah bisa mendatangkan harta yang berkah. Apa yang terjadi? Pelanggannya banyak. Anak bisa sekolah ke kedokteran demi Allah karena program beasiswa. Anak masuk akpol, anak masuk akabri jadi perwira bintara tamtama. Bapana dagang kerupuk, anak jadi bidan. Dagang teh batur mah kitu luar biasa. Urang mah nu kadu pake kudu dibeli, pan bedegong dagang gitu teh tah. Meka dengeun tuman aya da kitu teh. Ulah sok kitu teh pamali, da teu kahaja tuh. Barang yang pecah sudah dibeli, ulah kitu ulah. Nggak boleh, datang ke haja tuh saha tuh depan aja teh ulang-ulang teh BLT teh kacatet, teh mah bansos teh kacatet, tapi cuma sok ngadupakan piring teh lain bohongan emutan, coba mana? Kadia ge can meunang usah naik geuningan, kita cuma sok ulang-ulang teh. Laras teh kapungkur dagang kerupuk gitu, laras sok aya emohna, ari emoh teh langkung, itu ternyata efeknya hebat, banyak pelanggannya banyak wajib meser kerupuk teh kasih amang eta sok aya langkungna aya amahna. Strategi pemasaran benernya luar biasa gitu ya Bu. Di lemur baheula mah geuningan hampurannya sok dagang balap-balap, dagang pisang ngider ka imah tatangga ketrok-ketrok kana lawang pantonna bari disuhun make nyirunya. Ece yang meli 5.000-an, ece yang meli 10.000-an, meli 5.000-an teh dileuwihan geuningan goreng. Apa goreng gonel? Goreng bala-bala. Aduh kieu mah moal apal, maneh mah apalna lajada sia mah. Kaos katingali atuh Wah Haji lain bog ningali ieu mah pan wajah-wajah COD sia eta mah. Moal apaleun anu kitu bangsa gonel. Moal ieu mah atuh, ieu mah COD. Nu narima paket, indungna, nu mesen manehna, nu ngayar kolotna bedegong budak kitu teh. Ya mah lain bohong, ya lain bohong. Ada baheula mah dagang mana? Sok meser 5.000-an. Apa yang terjadi? Tah leuwihna ieu gorengan 2.
tak benernya berkah Pak Haji dengan budak masantren di Cipasung, budak masantren di Salopa, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Manonjaya, budak masantren di Manonjaya, budak masantren di Cineam. Tingali, jadi kiai Bu Haji. Matak sing yakin Pak Haji Andri lah, urang mah berniaga yang tidak akan rugi mah hanya satulah, berniaga dengan Allah gitu Itu. Menaya pengajian kita bikin poin. Pucer, silakan pengajian. Setelah ini belanja diskon berapa persen gitu, pasti untung Pak Haji Andi pasti untung lah pengen mah dah Haji Andi teh lebih pintar tikuring atuh dah gitu Pak Haji atuh dagang kolot baheula lain bohong. Karena begini Pak Haji Andi saya mau sampaikan, karena ini pengajiannya kan di pengusaha. Jadi kalau ceramah, kalau tausiah harus menyesuaikan situasi dan kondisi neng. Ya ayuhan nas, khatibun nas ala khadri ukulihim. Penceramah, pendakwah, mubalik, ketika kau menyampaikan materi harus menyesuaikan tentang situasi, kondisi dan mustami. Saya berhadapan dengan pengusaha. Jadi harus disampaikan tentang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kisahnya. Mulai mengaji rangkeun zakat. Aqimus shalah wa atu zakat, aqimu fil amar fil madinah, aqama atu fil amar fil madinah, ata zakat wajib ya bagi yang nisab dan haul, salat wajib. Iya betul Pak Haji, zakat itu wajib bagi yang nisab dan haul. Arin rangkeun zakat mah dinu beunghar. Ieu man rangkeun zakat nu ngadengikeun menang BLT. Atuh moal aya nu zakat. Boro-boro dan rangkeun zakat di karyawan wajah-wajah kasbon. Mulai nu jahat, da ieu mah bagajina ge geus beak sih mah. Paribasa teh kasbon. Batur mah tanggal 25 teh menang gaji saya tambah stroke hungkul. Aya da jelema teh hanapeun tenda pokona. Hooh, da apal keur nyekel HP jelema teh da. Wah, ya kan Bu Haji. Ya, Bu. Jadi tolong ya dibantu oleh pengusaha biar Islam maju Pak Haji. Begini Pak Jandi. Itu kisah yang tadi ya, kisah inspiratif benar. Jadi diskon emokna ulah hareutan lah pasti ada untungnya. Karena semakin banyak balanya ka sama aya diskon. Balanya ka sama ieu aya bonusan. Balanya ka sama ada tausiahnya. Ka sama selain mendapatkan belanja yang kita inginkan tapi kita mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Begitu terus saja. Begini, ibu-ibu, saya menyampaikan untuk Pak Haji Andi dulu dan keluarga. Satu, kalau kita ingin berkah, ingat Bu Haji nih, wajiah datang pil ilmi, artinya ziyadah itu bertambah. Yang mesti bertambah itu Pak Haji ilmu. Kalau harta Pak Haji Andi bukan bertambah. Mohon maaf, disep nih. Harta bukan bertambah, harta itu wabarokatang pirizki, harta itu berkah Pak Haji. Harta itu bukan bertambah tapi contoh Sa'labah Khatib Al-Ansari ya, ketika miskin rajin ibadah ya kan ada kisah kan dalam sejarah kebudayaan Islam, ketika Sa'labah miskin rajin nggak ibadahnya, rajin sholat berjamaahnya, rajin, sangat luar biasa itu Sa'labah. Tetapi ketika Sa'labah diuji dengan harta ya mohon maaf nih, mulai tidak berjamaah, mulai kesiangan, ya kan? Berarti indikator hartanya tidak Pak Haji Andi, Pak Haji Bu Hajah Nenden, Bu Hajah Teti, Bu Hajah Eti, yang penting mah Pak Haji berkah eta. Anu peryogi mah berkah. Mau apa bertambah kalau tidak mau apa bertambah kalau tidak sedikit insonnya masih santai Tukang son, ini gimana ini gimana Tukang son, coba itu dibetulin. Dangdutan gegel-geran maneh mah ngaji kekerekekan. Bu dengerin. Harta mah naon penting naon? Berkah, bukan hanya bertambah. Begini, sedikit mencukupi kan lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Betul nggak? Sekarang berkah, dekat ibadah,
dekat dengan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, taat kepada Allah, itu kan baik. Sekarang usahanya makin tinggi, makin banyak, tapi makin jauh dengan keluarga, makin tidak taat kepada Allah, makin tidak melaksanakan sholat sunnah, makin jauh dari sunnah, tidak mau thalabul ilmi, berarti indikator hartanya tidak berkah. Jadi semakin kaya itu semakin dekat kepada Allah. Semakin usahanya banyak, semakin dekat kepada Allah. Semakin usahanya berkah, semakin usahanya berkembang, semakin banyak amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan. Jangan sampai terjadi usahanya di sana di sini, tapi sholat sunnahnya malah ditinggalkan karena sibuk mengurus perusahaan. Jadi Bu Haji, semakin tambah harta itu, kita mah harusnya semakin dekat kepada Allah. Itu yang berkah mah. Dan sunat namanya sanajan teu boga dang jeung peda. Ari salaki setia mah bahagia orang. Sanajan tiung joya mekuna gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa, sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang itu mirasa nyage jeung lauk nila, bari cai aqua, gelas Pisensa, menang balanya di toko Eksa, moal bahagia sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA, moal genangan moal. Nah ini yang penting mah Pak Haji berkaya. Jadi semakin banyak perusahaan semakin dekat kita kepada Allah. Hiji ya bisnis ya, hindari riba. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pokoknya mereka letik gede nasna dan jelas tidak ada keraguan padanya. Allah menghalalkan jual beli, betul. Tapi ingat, Allah mengharamkan riba. Pemakan harta riba itu dilaknat oleh Allah. Pemakan harta riba itu seperti menyetubuhi ibu sendiri. Hei, nauzubillah summa nauzubillah. Pemakan harta riba itu diangkat keberkahannya. Mata kau syukuri, nikmati jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Ulah sohor tapi tekor. Duit amu cuy, udah kanal hutang rawe. Naon kitu? Aya dah hanapeun tenda jelema teh lah. Amu cuy, amu cuy. Udah kanal hutang rawe. Kita amit aing. Sorry, weta tadi na hatena teh aku banget gitu loh. Urang mah kadang teu boga, teu diripan teu diwedak, nu penting mah teu boga hutang. Mau apa tidur kenyang makan enak, tapi begitu bangun hutang banyak. Walaupun kita tidak dalam keadaan kenyang, begitu kita bangun tidak punya hutang. Demi Allah itulah orang kaya. Orang kaya itu orang yang ketika bangun tidak punya hutang. Pajero, Fortuner, Lexus, Camry. Rek naon menang anyuk mah. Miskin, dah can kabayar. Betul nggak? Iya. Makanya hindari riba. Eta mah hiji konsepnya. Ulah kaiming-iming lah, pri, diskon. Tong, pokoknya mah syukuri, nikmati, jalani apa yang ada. Eta geus Pak Haji hirup malah. Nya Bu Haji, urang ge dagang tiba heula, bener teu? Ngawarisan ka anak ka isu. Ulah kana riba, lain beja, lain ceunah. Loba jelema anu cilaka akibat riba, lain bohong. Nu aya ge karorod. Cekolot baheula mah nya. Nu aya ge lain namahan kala kabeha. Da contoh ieu mah lain bohong. Hei anu sok ngajiman ka Bang Emok. Da bareak duit teh lain bohong. Aya kamari nu ngawarung nginjem ka Bang Emok, Pak Haji lihat kerupukna ge ieu. Heuh eta mah nyata atuh nyata. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pemakan harta riba mah dilaknat oleh seperti menyetubuhi ibu sendiri. Nauzu mata ke syukuri, nikmati, jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Gitu. Ieu mah sohor naon teh. Sana naon, nganyuk motor. Genah cenah motor ana mah teu karasa kana tanggul. Heueuh, kana tanggal karasa. Kana tanggal. Aya da jelema teh make gagamel pokokna. Naon kikituan, syukur we, nikmati, jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Betul? Ulah inyem begitu. Mata wanita yang solehah mah begini, Neng. Kalau suami dagang, istri duha.
Kalau suami bekerja, istri berdoa. Musalaki usaha pemajikan usoli, musalaki kasalah ngamparkeun sajadah, eta rumah tangga nu bahagia mah. Jadi antara suami dan istri teh bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta nu hade mah. Salaki dagang, pemajikan duha, salaki usaha, pemajikan usoli, salaki bekerja, istri berdoa, salaki kasawah ngamparkeun sajadah. Aduh, tumanina sakinah mawaddah warahmah, genah teh. Da bahagia mah lain di materi tah, bahagia mah adanya di hati. Sanajan jaang jeung teri cai teh anu kamari bari basi make samal tarasi, tapi kalau yang memberikan istri diminumnya juga terasa strawberry. Sanajan cai teh make susu make madu, tapi kalau yang memberikan pembantu diminum oleh suami terasa empedu. Bener teh? Hah? Gagabah teuing. Ye con Pak Haji Andi, Kang Haji hamputeun, Bu Hajinya dari ngaji di lemot mah kudu make contoh. Salaki teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Suami teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ge gawe we saya mah. Tara dicokot saya mah cuti teh. Leboge keneh angsuran panan. Sing karunya atuh kasalaki teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Saya teh pernah upacara-upacara gawe. Bu, urang nyampertikeun Sunda we urang mah ya. Taji sederhana ieu mah aya di pilemuran. Curcor caina teh hararang dipapaes malah mandar kemang warna-warni mata kresep ningali mata betah anu nyicingan. Aduh. Keanekaragaman hayati teh bener-bener diurus kalau baheula mah eta tah Pak Haji ya. Orang-orang tua dulu kita mah bener-bener berwawasan lingkungan teh lain bohong ya. Menanam teh ibadah Bu Haji, meruksak teh musibah. Bekerja itu ibadah, nganggur teh musibah. Lain bohong, bekerja itu ibadah, nganggur musibah. Lain bohong. Pandina katerangan ge kieu al harokah barokah. Keluar dari rumah teh barokah. Cari dong karunia Allah. Pangtasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah teh. Cicing wae di imah teh mumet. Kamu eta pamajikan ngecebrak. Token listrik mah aya tungtungna lamun di eusian teh eureun. Ieu mah eureun. Eta teh lain bohong, mumet lain bohong. Al harokah barokah. Keluar rumah itu barokah. Di lemur ieu mah nya hareupeun imah teh kibeling jeung daun weranya eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Keanekaragaman hayati teh flora dan fauna teh nya ekosistem teh antara alam manusia dan makhluk hidup teh bener-bener kolot baheula mata Kang Haji baheula iraha aya cuaca ekstrim teh aya, iraha baheula banjir teh aya, iraha baheula ada pemanasan global teh aya. Sabab hareupeun imah teh aya tangkal. Begitu ada hujan teh tidak langsung ke tanah, pan kana daunnya. Tina daun teh kana ranting, tina ranting teh kana batang teh kana akar. Jadi rasapan air teh luar biasa tuh. Imah baheula mah karari itu. Ayeuna mah pager apa luhur-luhur. Kuatan imah tatangga teh teu kabagian panon poe karunya. Susah-susah teh tara garing. Kehalangan ku beton seeta ya Allah. Dibatur Imam Bu Haji. Salakina teh tukang tani, pankieu mah ulang. Laki rabila rabagja pahit beuh rumah tangga teh geus lila ampura, bapak teh bisa nyunggemakeun mama. Cukup bahagia. Da bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Kesempurnaan hidup mah bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Dari fungsi pakaian mah bukan untuk ingin dipuji oleh orang lain, tapi fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Ya mah abong-abong baju udah gini kita baju na alus, geuleuh tanu udah gini gue eta. Baju na alus online pan. Si eta mah ratu COD, si eta mah. Batu taraweh ge menang paket si eta. Dadak-dadak salakina teh nya imahna ge sederhana Kang Haji Andinya. Batur make parabola ieu mah paraseuneu ngelun. Pan baheula mah hajinya paraseuneu. Guntang gantung bidin jagong nih nya. Guntang gantung gaji doma. Barudak sarakola teh sok ngagoreng teh make gaji doma nih nya. Mata kontokna teh ayeuna. Ieu teh Kang Haji efek gaji doma Kang Haji.
jadi gaji do mana damlek Bu Haji teh. Mah kulan bapak rek ka sawah sawah baik salah kita make kaos yang pamere ti eksa ulang tahun pan anu ka 17 warna ungu teh aduh mawa teh kokoneng mana di lembur mah ka sawah teh tadinya ngamo ngaleueut di sawah teh kona teh pamere pan ti dulur anu ka Mekah pan Pak Hajinya di urang mah lamun aya nu ka Mekah walimatus safar ngareupelan balik di Mekah teh sok sarumping deui nya aya nu nyanak bakakak eta teh sok dipasian teko ageungna alitna teko teh kumaha hayam Pak Haji teh hayam ageung teko ageung hayam leutik teko leutik pami nyanak nok dipasian kopea pami nyanak bolu tiung upami teh nyanakna naon mah kacang 2 korma 4 lain seuri bangun heuh seuri bangun heuh ampura Bu Hajinya nah ieu mah nyata Haji Andi hayang bisa seuri teh pengusaha mah hese da ieu mah nu dipikirna teh bon omset we target we hayang bisa seuri teh hese Haji Andi mata Haji Andi kudu aya kompensasi ya urang hayang bisa seuri teh hese nah anu kieu mah omset we Bu Haji dipikirna teh omset target ayo rudak hirup model kitu mah geul mata bisa seuri teh kompensasi Bu Haji wayahna pangwartosankeun nya mah bapak ka sawahnya ka sawah tah ieu saya dengar eksa sebelum buka baca Quran kan memang bagus siapa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf 10 keberkahan betul nggak? Itu luar biasa itu hadis sahih muttafaqun alaih terus yang akan memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran satu hal saya sampaikan ke Pak Haji Andi tolong kepada seluruh karyawan bekerja dalam keadaan berwudu jadi semua karyawan punya wudu batal wudu salah satu doa orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah orang yang menjaga wudu setiap waktu menang ilmu dan di Batur mah gitu atuh Timur Tengah orang-orang salaful solehnya luar biasa menjaga wudu eueuh nu balanya teh maca Quran ya kan tidak ada yang baca tidak ada yang belanja teh dengarkan murotal coba di toko itu ada murotal terus ada pengajian Kiai Haji Salman Amrillah Kiai Haji Samsuri Firdaus Kiai Haji Mukmin Mubarak jadi datang keberkahan dan karyawan dalam keadaan berwudu neng nu gareulis wudu wudu tukang tani aya wa tijaratan lang tabur tijarah barokah lamun naik melak pare melak naon wae wudu heula insyaallah barokah inilah pentingnya pengajian Pak Haji dari yang tidak tahu jadi tahu osok bapak ka sawah memeh ka sawah wudu heula wudu heula memeh ka sawah teh udud sarua jeung si eta teh sok dihareup wudu da teh ditu oh di ditu tuh dihareup deket warung jongkol leutik geuningan nek gawe teh si teh melepuk lah wudu si teh nek gawe teh wudu semua wudu heula Bu bade ka kebon berwudu mau makan berwudu betul Pak Haji baru ya populer di kita kalau mau sholat berwudu mau tawaf berwudu mau ngaji berwudu padahal menjaga wudu setiap waktu itu sungguh amalan yang sangat luar biasa ya kasawah teh wudu salah kita kasawah antarkan ke depan rumah neng kalau suami mau meeting kalau suami mau kuliah salah kira kontrol perusahaan teh antarkan ke depan rumah kenapa Pak Kiai mesti diantarkan ke depan rumah bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir karena umur tidak ada yang tahu jajabkeun salah kita pandang penuh dengan kasih sayang tetep ku kadedeh kunyaah buruk-buruk kayak papan jati hade goreng salaki sorangan menepuk air di dulang terpeki ku sendiri ari ngagoreng salaki pan urang meureun eranya salaki urang masalaki urang we leres teu pandang antarkan ke depan rumah bari nyarios Pak ayah bapak akang hati-hati ya di jalan kata suaminya kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan coba majikan engke mun menang warisan pandang nah suaminya kemana tadi bekerja ya berdagang bertani
Kalau suami tidak ada, boleh tanya kiai. Jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasukeun lalaki nu lain mahram. Bisa jadi fitnah. Anda pergi haji, ada mahram perempuan mah. Umrah kudu aya pendamping. Keluar rumah saja perempuan mah izin suami. Anda baca dalam berbagai literatur. Puasa sunat besok Senin. Puasa sunat nih catatan puasa sunat izin suami. Awewe mah naik puasa sunatnya izin eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk ieu. Setelah seuri. Wah karep poe sorangan sih menghirup. Puasa sunat bebeja ka salaki komodi unyak. Kenapa mesti bebeja kieu ya bab hutang. Sekalipun kita wafat dalam keadaan syahidnya kiai hutang mah harus dibayar. Kan ahli sunnah wal jamaah mah ieu sebelum dimandikan memeh dimandian, memeh disolatkan, memeh dikuburkan harus sudah selesai hak-hak adami. Karena tidak ada lagi kewajiban almarhum dan almarhumah. Yang ada kewajiban itu ahli waris. Mata tertib nah hirup teh dirinya. Dasar tidak dibawa sampai mati. Camry tidak dibawa sampai mati. Uang tidak bisa dibawa sampai mati. Demi Allah, hutang dibawa sampai mati. Mata kudu tertib dina bab hutang kitu tah. Beak sanajan ahli pangajian oge tangke ditagih ku tukang daster. 2000 sapoe apa ieu rek kieu wae hirup teh atuh da memeh ngaji ge disurvei panan banyak ajengannya maot syahid ge Bu Haji utang mah kudu itu sekalipun wafat syahid bayangkan utang mesti dibayar. Makanya hati-hati dengan bab utang. Ulah sok enteng-enteng. Beak tak amal ke dipakai bayar utang. Habislah amal kita. Dosa batur ke dikaurangkan kalau masih punya utang. Itu kelompok orang yang bangkrut itu. Tak kudu tertib. Jangan kesalaki bayaran hutang ti ayeuna. Ku anak ku incu, ku ahli waris, ku minantu, barang can puguh. Mending puguhkeun we ayeuna urang mah kajeun. Teu boga nanaon ge nu penting mah teu boga hutang. Eta nu geunah hirup mah. Adalah Haji Andi saperak sugan boga hutang henteu. Loba nu nawaran ge mungeun bab riba mah. Itu pengusaha mah hampuranya ya mah hampura kudu tertib. Suami tidak ada, jaga marwah keluarga, tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Pak aksiru doa seurkeun ngadoa, harta salaki dijaga. Eta awewe nu salehah mah ieu mah salaki bekerja, salaki dagang, salaki tani, ngarariung di bank emok. Aku berjanji rumah tangga itu marungkat atuh besti. Saya teh dengekeun saya teh. Amit aing. Aya nu kieu. Salaki eueuh, ngilu eueuh. Salaki eueuh teh momotoran we momotoran. OTW. Make kacamata hideung saya sok. Nu cengdem. Goceng adem. Lain seueur cicing salaki eueuh teh teh. Salaki eueuh naik odong-odong. Warawiri. Reuni. Manya reuni unggal minggu sia teh sakola di mana sia teh? Keun make kadengeun aya ta jelemana teh da. Make lipen jelemana teh lah. Ya, anu halus macam abdi kita di salaki tidak ada teh. Hei, jaga kehor daripada ruang riung ngarumping ngomongkeun batur hasud iri dengki ujub takabur ya menghapus amal yang ada. Fa innal hasada yaqulu hasud itu memakan amalan yang ada. Ruang riung tidak berarti mending mendekatkan diri kepada Allah. Detak jantung teh diisi dengan zikrullah. Aduh, make mau kena salaki eueuh teh mau kena anu ti kawalu teh nya. Iya, cintai dong Pak Haji produk dalam negeri. Hubul watan minal iman. Cinta kepada negara teh sebagian daripada gitu. Biar pun bojo ngawa cenah aya mukena teh dieksa duka. Sanes abdi Pak Haji ieu mah bojo. Sanes abdi sanes. Abdi teh acan wabartos, abdi teh punten Pak Haji da WA na kitu teh acan dihapus. Nya ajengannya hubul waton minal iman ajengan cinta kepada negara teh sebagian daripada cintai dong produk dalam negeri.
gitu. Berjamaah teh lain dina salat hungkul, berjamaah teh universal luas, balanya ge kudu ka umat Islam maju. Gitu. Model ojo ari nganyuk ka warung tatangga sok ya. Ayo nganyuk ka warung tatangga, gablek duit sia balanya kasih eta. Karunya tatangga mah warungna ge eta na hungkul. Kebayar pret. Salah kita make mau kena alhamdulillahnya da di eksage ayanya perempuannya cenah nah make salah pancan nginum mandina iklan ge eueuh heula cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mau kena urang teh bade ngatapandu pan sunnah teh ya ayah sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib ya, badiah dan qobliyah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah ikhlas lillah karena Allah, akan dibangunkan ya istana di surganya Allah. Makanya hari sholat fardu teh tambahan sholat sunnah rawatib. Ibu mah cita-citanya beribu-ribu tapi sayang sujudnya terburu-buru ya. Sholat sunnah getara kewe taraweh, sholat sunnah tengke make mau kena tah suami dengerin. Kalau ada rezeki pangmelikeun pamajikan teh mau kena, lamun dipakai ibadah, dipakai sholat fardu, dipakai sholat sunnah, aduh ngocor teteh ganjaranna kanu jadi salah kita. Luangkan waktu untuk istri, Sabtu weekend, long weekend anter balanya ka eksa. Naik motor lama nggak apa-apalah, naik motor lama juga ya, yang penting masih juta kenangan daripada motor baru 1 juta per bulan. Kudu kitu salah kita atuh. Kudu berimbang ceramah teh ulah ibu-ibu nawahnya. Suami teh begitu, pangmelikeun mau kena gelombang cinta, anu bordel komputer, taseur kan di kawalu ge nya ayanya. Anu sutra aya kan, anu ngangotas teh 2.800.000 teh. Aya nu 2 juta, jadi kita gitu teh salah kita genaheun, boga salah kita perhatiannya. Meli-meli tiung atuh button strap. Ada kan button strap nu syariah mah 700 neng. Anu biasa 500, nu syariah nu panjang mah 700. Ya kan button strap ayanya Bu Hajinya. Joya aya Joya. Elzata, Dauki, Mibras, Robani, Umamah. Jadi salah kita, aduh perhatian Senin salah sarobok komite ganti-ganti. Imatiung pameret ti caleg. Da gablek salah kita teh kabeneran pagaweanna teh ngan nguseup. Dengikeun sia tukang nguseup sia teh. Beli tiung sia teh. Gablek duit ngadepo. Top up dana we top up dana. Kana slot. Balangsak sia teh ku judi mah. Udah tahu keadaan sulit jangan dipersulit, bisi pabelit. Sodako berniaga yang tidak akan rugi mah lain masang slot. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh genah jongjon temelang beres orang teh salatan maca istighfarnya sing tartib dah, jangan orang mapan ahli sunnah wal jamaah ulah sok ninggalkeun tali palantri. Pak Kiai kenapa ya beres salat kita membaca istighfar? Mau tahu ibu hikmahnya? Bisi dina waktu salat babacaan orang teh kurang sampurna Pak Haji, tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul hurufnya jangan disampurnakeun ku maca istighfar gitu. Nah cenah beres salat teh kudu maca istighfar bisi hate teu khusyuk. Pan kadang-kadang aya nu salat teh kieu Allahu Akbar ieu teh geus dicetrekeun acan. Aduh aya sok sieun kumanya kahuruan keke ieu teh istri ka teh dicamtanya teh kaditu ka dieu sia teh mah mata kali salat teh salat sing khusyuk. Ieu mah salat bari naheur cai sia sok lolobana kitu tah keruku teh aduh aing cai asa nu tadina babacaan rek panang jadi ponok da cai geus ngahiu. Ayo sholat ulah sok bari naheur cai coba seteng. Bu beres sholatnya maca untuk menyempur kekurangan baik dalam bacaan baik dalam ingatan pikiran leres hebat pokoknya mah maca tasbih tahmid agungkan asma Allah
Panwiridan hampurannya ya, zikir yang paling baik itu Bu Haji dengan tangan. Kenapa? Karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sabarakali ieu leungeun dipake wiridan, sabarakali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mani. Cokot duit teh. Cek salaki teh ieu teh ka mana 28. Da salaki teh teu loading kana duit mah. Coba majikan teh teu apal. Anu bener, teu apal, sok salah sangka. Di lemur orang teh keur usum tuyul. Padahal teh ngomong mah. Bu pandoa salat duha teh kieu ya. Allahumma in kana rizqi bis sama'i, ya Allah kalau memang rezeki di langit diturunkan oleh Allah rezeki. Nah, kalau rezeki itu Bu Haji universal. Semua orang tidak punya gaji, betul. Semua orang kan tidak semua punya gaji kan? Tapi semua orang punya rezeki, Pak Haji. Karena rezeki dan gaji beda. Mohon maaf nih, rezeki itu universal. Anak soleh rezeki bukan? Rezeki. Anak solehah, rezeki. Anak berbakti, rezeki. Tenang hati, rezeki. Sehat, rezeki. Makanya jangan dipersulit. Duit, masih mana naon teh? Duit, tegablek duit, tegablek rezeki. Pabelit otak mana mata. Tah, tenang hati, rezeki. Tenang hati, budak soleh, budak solehah, masantren di Cipasung, masantren di Mandon Jaya, masantren di Ciberem, masantren di Salopa, masantren di Haur Kuning. Tenang, jongjon hati, budak teh teu ka mana-mana dikobong keur ngalogat ke sorongan keur tasripan. Benar teh? Genah hati. Daang jeung leunca ge malam Jumaah pan genahun teh. Leunca teh luar biasa dopingna teh. Keur tenang hati mah sok. Tenang hati dahat yang nanaon gitu nikmat. Belum tentu orang kaya bahagia, belum tentu orang miskin menderita. Nih adanya di hati. Tenang hati rezeki, sehat rezeki, getol ibadah rezeki. Duit teh hayo. Tuh tinggal di koruptor duitna loba, teu bahagia dari penjara. Neng orang imah leutik genah imah leutik teh Pak Haji adek wae. Beres di dapur adek. Mata imah leutik mah anakna teh sok loba. Genah kadar olok sampo mah tenang di X age loba keneh. Matakna ge ieu tah. Allahumma in kana rizqi bis sama, ya Allah kalau memang rezeki di langit diturunkan wajib rezeki ku Allah naon budakna pintar. Bapak tukang tani budak juara MTQ. Bapak tukang tani budak juara MTQ. Bapak tukang tani anak juara MKK musabaqah qiraatil kutub. Nikahkeun kuliah ka Turki, ka Mesir, ka Madinah. Ambil syariah, ambil usuluddin, ambil tarbiyah, pulang gelar LC, jadi dosen, jadi dekan, jadi profesor. Bu Haji, indungna bapakna teh disenangkeun ku anak teh beres kuliah teh. Diumrohkeun. Umrohna ge nu VIP, hotelna ge deukeut ka Haro. Pesawatna ge Saudi Airlines. Wajib upami bade umroh abdi ngawatosannya dina jero kapal teh Pak Haji ayeuna mah reup bray. Kumaha dina jero kapal teh? Reup bray. Ningali pamajikan reup. Datangnya pramugari bray. Jadi ayeuna mah kitunya. Dina jero kapal teh reup bray. Ningali pamajikan reup. Datang pramugari. Aya nu malotot imit-amit. Indungna diumrohkeun, alhamdulillah. Si horeng si mana horeng kieu nya Bu Haji melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Hirup di dunya teh gumantung ku laku jeung lampahna. Ulah putus asa tina rahmat Allah, ya. Sugan atuh anak urang nu bakal ngangkat derajat. Da abdi ge uninga da. Pak Haji Andi hapuntennya ieu mah. Yang sukses bukan Anda. Demi Allah saya sampaikan. Tapi anu sukses mah inung bapak urang. Inung mah di toko boga jongko ukuran model sakitu. Tapi mampunya kolakeun budak ka Universitas Pajajaran. Mampunya kolakeun budak ka perguruan tinggi. Mampu ngadidik budak boga perusahaan model kieu. Dengan anu sukses mah Pak Haji Andi lain urang, tapi inung urang jeung bapak urang. Nya Kang Haji anu mampu ngadidik urang model kieu. Suksesna urang mah tingali tangke anak urang. Anak urang lebih halus di urang, sabik artinya kan anak lebih mulia daripada kedua orang tua, berarti kita sukses.
Lamun Haji Andi boga budak nangke lebih baik, berarti Haji Andi sukses. Tapi kalau gagal anaknya, berarti kita gagal. Sementawis kamu aya nama ibu urang jeung rama urang nu sukses mah. Inu mah baheula pan belaan ngantongan minyak goreng nyegeungan make kalut gelang. Ayo we bapana ge babalokot ku tadiku segitiga pan baheula mah teh. Belaan anak hayang kuliah ka Bandung. Tuh gitu. Nu sukses mah bukan Haji Andi, orang tuanya. Gitu. Lain bohong. Tah duha teh senangkeun ku anak umroh. BPJS dipangmayarkeun. Tapi tara dipake da cager wae atuh. Ceuk indungna teh BPJS mayar wae eureun entong mama. Ceuk indungna teh aing mah ngeunang kene di imah sarena samake daripada nakasur di rumah sakit. Loba ngajaga atuh mama, ieu mah tindakan preventif. Ari kitu teh mah. Tuh listrik ku anak nu kahiji BPJS, nu anak kahiji anak kadua ngaumrohkeun, anak katilu mamang meulikeun mobil, paranti onang-onangan. Pan ngaring sekolot kieu mah nya Bu Ajinya. Nyamungan we, nyamungan. Mata kudu gede mere duit ka kolot teh yeuh nyamungan, teh kolot teh sok nyamungan. Kapan udah ada di Indonesia mah udah di Indonesia mah nya Bu Ajian nyamungan. Can ngalayatnya. Ngalayat pan mere 25 masuk sieun maitna hudang deui. Pembere 100 manya bos Eksa 50 pan era tuh tak kudu gede kapal teh barang bere teh pan nyamungan nya Bu Haji nya geus kolot mah udah hirup di lemur mah tuh onangan nyamungan can ngalongok nu ngajuru tuh kudu mawa bodeng nu amis-amis nya ngalongok nu teu damang pan kitu ari geus kolot mah bapak aya naon abdi yakin dengan saya yakinnya di mana gaduh milik gaduh rezeki teh yang paling utama harus diperhatikan teh palil walidaini inung jeung bapak teh kitu dina Quran palil walidaini inungna bapana pan anak lalaki mah hiji taat ka Allah dua Rasulullah nu katilu ka inung ka bapak ulah bendu teh Haji. Nah kalau ceramah ini didengar oleh anak tadi yang laki-laki, dia akan lebih menghormati ibunya ketimbang kepada yang lainnya. Hikmah nate keur anak urang gitu. Itulah laki mah mun awewe mah hiji ka Allah dua Rasulullah katilu ka salaki. Kudu nama boga milik boga rezeki teh memeh batu teh kalau teu lah mah bulan mangpang mengpeung mamah jagjag hoyong naon kada inung nate sok ka pangajiannya mamah manda umroh atos ka Mekah atos nyongkeun atos we 30 juta kanggo naon hoyong ngadamel sumut aya pasantren anu sesah caina aya pasantren anu kirang caina santri hawatos bade wudu pandina hadis Al-Bajar mamah teh kantos ngupingkeun kateranganana di mana mamah maot teh putus kabeh ge amal di antara nu bakal ngocor teh doa AA, doa anak, doa teteh harta nu tos disodakokeun tah mamah teh hayang boga duit 30 juta hayang nyieun sumur mamah mau teh sumur dipake ku santri ngocor ganyarana ka A jeung ka mamah moal umroh moal mamah mah rek nyieun sumur tah bere ngocor teh cari pesantren di pedalaman daerah-daerah mana yang butuh air bersih 30 juta demi Allah ngocor Pak Janti ngabangun masjidnya jangan ruku sujud itikaf taraweh salat sunnah rawatib salat Jumat ngocor ka urang amal cerdas milih amal teh ngadamal sumur ngadamal masjid mewakafkan mushaf Al-Quran Bu Haji lamun urang ngawakafkeun mushaf Al-Quran maot Al-Quran dibaca sahuruf 10 kabarokahan mata Pak Haji Andi Bu Haji mohon maaf ketika kita pulang pergi haji yang diberikan apa oleh kerajaan Saudi Al-Quran kok ya Pak Haji hadiah syukron afwan kenapa Arab Saudi memberikan Al-Quran ternyata padilahnya besar sok boga milik boga rezeki wakaf Al-Quran bikin beli Iqra, beli Juz Amma, beli Sapina, Imriti, Kailani, Alpiyah, Johar Maknun, Imriti, Tijan, Yakulu, wakafkeun ka santri, dipake ngaji, tah ngocor eta. Gunta ganti mobil mah aya tungtungna Pak Haji lah. Gitu-gitu kene. Da rezeki untuk hidup mah cukup, yang tidak cukup mah untuk gaya hidup ka eta. Bener tuh?
Gagayaan hayang naik itu naik angkot ge tibra kaliwat kamari ge kacibuk. Heuh ayeuna naik angkot ge dengan ayeuna keur tibra mah tibra. Naik turun di Exetedar kalau ka di Mangkubumi. Cek nu supir teh ibu sanes pada balanya anu kaboboan. Nya angkot ge genah. Nah Alphard ge ari meunang nganyuk mah bayeung yang. Ka supir ge tuh siding. Bisi kaserepet. Riweuh sia mah boga Alphard ge riweuh aing mah. Boga angkot lek area. Kalewat ka Mangkubumi. Balik deui we ka dieu. Bu, ibu, bu, berwudu ya. Kaji, karyawan, saya baca Quran, alhamdulillah. Tapi ini tolong berwudu ya. Jadwal saum sunnah Senin Kamis. Pakai reward. Yang berpuasa makan sepuasnya. Oh itu, kenapa hadisnya jelas kan? Barang siapa yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, demi Allah pahalanya sama tanpa berkurang sedikit pun. Iya kan? Pak Haji mohon maaf dalam keadaan tidak berpuasa karena Anda akan sabar, ada meeting ke Bandung, ke Jakarta, kemanapun Anda ada kegiatan. Tapi karyawan Anda berpuasa, kasih makan, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Gitu. Awas, wudu, ya. Terakhir, kata dokter Pak Haji Andi saya tidak boleh kecapean. Kata dokter, lain mau apa nih, saya masih dalam keadaan ini berobat karena saya gempa kemarin kan, rumah hancur, saudara ada yang meninggal, jadi saya ininya kata dokter trauma, jadi masih kena itulah. Bu, terakhir ya, mau tidur teh sunnah berwudu. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu, lancas baca takbir 34, tasbih 33, tahmid 33, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, tidurnya terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Kalaupun toh dia meninggal, wafatnya dalam keadaan syahid akhirat. Gitu mak, Bu Haji rek pulang teh wudu. Jadi keur ngaji mah mohon. Beres muriang, baru dak mak muriang. Mana caing teh mendok. Ibu-ibu asap memeh kula wudu heula. Aya ibu-ibu yeun mah naik sarete lain wudu pelembab setam. Masker malam MS Glow. Member mah 300. Wardah ya. Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon. Anu beureum 3 genep nu kone 28. Dah hek tinggali di kosmetik X ge aya dinya ge kalinya meuli teu percaya mah. Nah itu deket baso be hareup. Bu, wudu rek sarete. Bapak-bapak mau tidur wudu ya. Awas si lalaki rek sarete hapus pesan sebelum tidur. Saya teh mah rek sarete lain wudu ngahapusan pesan. Sekalipun dihapus, demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Pak Haji, hampura, laki-laki, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik itu belum tentu baik. Ingat masa sulit, Pak Andi, keur ngantongan tarigu. Ingat masa sulit, jangan tinggalkan yang baik demi yang karena yang menarik belum tentu baik. Pak Haji, namanya sakitu, da seur ya tehnya, baru tadi siapa? Wudu ya? Wudu. Nah mudah-mudahan suatu saat saya diundang lagi Pak Haji. Punten Pak Haji tetiasa diterangkan sadayana karena saya juga kan Ustadz harus berwawasan. Jadi tetiasa diterangkan kumargi teh strategi pemasaran. Mudah-mudahan naon rupiah anu digukieun sing jantan ilmu ulah benuh. Bu Haji, Pak Haji sadayana didoakeun sing paus siswa. Karyawan, karyawati mudah-mudahan bisa diumrohkan oleh Pak Haji Andi. Ibu-ibu ulah hilap berjamaah bukan hanya dalam sholat tapi berjamaah juga di bidang ekonomi agar umat Islam maju. Wassalamualaikum warahmatullahi